Aku merana ya ditinggalkan dia. Siapa pegawai dengan kikituan wae. Nyobaan nyanyi bah lagu barat. Tren ceneta. Kemana sih abang semua gapruk gitu? Iya reka sawah. Oh, angin sebuinya. Bener ya. Aduh. Ya. Ahon Itu bah. geus disediaan sangu ku si teteh. Oh. Bisa jajablog. Ih, abang mereka kasar gitu. Ngejajah abang kasar pisan. Bisa aing ka sawah. Nyanggeus bah. Hati-hatinya abah. Ayo. Dadah abah. Sungguh ku Masya Allah, tabarakallah, kamu sekaligus indah, tentram, kia alhamdulillah, syukur ya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, saya si mau ke mana wae? Saya panen nama di kota. Kota mana? Legok Bagong. Masya Allah, nunggu di situ. Jual dawet. Cuma pedawatan lancar di situ. Alhamdulillah panen nama 3 rasa tat. Subhanallah, nunggu. Anu pertama cappuccino. Kedua? Anu kedua vanilla. Hati lu? Rasa yang pernah ada. Astagfirullahaladzim. Karena Pak Ustaz bade ka mana? Kayak masih abah itu nagi orang lampu musa apa wae kadinya teh. Oh, bade kayak masih Abah. Assalamualaikum, Bektilah. Ayo, Waalaikumsalam. Yang geus tuh nikah yang mana putus mah. Dengkeun heula tutup penjelasan ti A. Dengkeun heula itu, dengkeun heula. Tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, sudah Kamu ku urang kabur, Pak Ustaz. ulah bobogohan. Kunaon? Tinggalin lu bobogohan. Loba kana maksiat apa kana kealusan? Kena maksiat sih, Pak Ustaz. Gitu atuh. Nah, bisa pegat gitu. Jadi kieu Pak Ustaz. Kumaha? Urang jeung si Ito teh beda keyakinan. Berarti nah bisa beda gitu. Lain nas saagama di situ. Bener sih Pak Ustaz, emang seagama. Jadi kieu Pak Ustaz. Kumaha? Selama ieu urang selalu ngayakinkeun si Ito bahwa urang teh ganteng. Tapi si Ito tuh bisa ngayakinkeun eta. Jeung mempersalahkeun wae. Eta hungkul beda keyakinanna. Bener Pak Ustaz. Rek ngalah manggah lah. Astagfirullahaladzim. Melak manggah nah jadi gambas kieu aing mah. Aduh. Ayo kasih mami heula ah. Si mami, tuh mami abah. Kami suruh si abah mah. Sok kitu ka abah teh ah. Kenaon nih? Biasa kenal sahabat. Oh, Miss. Tang main yuk. Main naon itu ya? Main voli. Meni ham si abah mah. Kalau di pantai lah. Lain. Terus kali naon? Voli gawi. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, iya. Iya si Maul, iya si Maul. Wah, siapa kemana wae? Wah. Panen nama yang di kota. Nya aing poho. Kota mana sih? Legok Bagong. Oh. Naon nungkul sih di ditu? Jualan dawet. Lumayan atuh boga penghasil. Alhamdulillah. Tapi itu selama aing teh asa hoream asli. Siapa hoream lin? Euy. Ayo dah, ngalah tutut geus dina orang ke sawah. Ngalanu di mana ya? Anu di Leuwi Belekok. Tapi seteh di dinya teh loba bejana cekolot oge rada keung. Deuh, hayu malena naon da. Tapi aing yang geus lah ya dah. Ayo dah. Gedeng aing ngawat lember. Wah, saya di itu betah tuh. Betah. Terus sih. Ayo dah. Aing mah genjer teh. Ini teh buahan wae ya mah. Duh. Tusukun hade tuh jeung tales. Perang ala ayeuna mah. Kedeung ieu beuteung ieu. Asa karasa marules. Arek micen lah di Leuwi Belekok. Sing sangkling manuk sikang cidetang. Sing ul ulah janjinya keum. Antep wae. Siapa mah? Aduh, tutut teh salah leger. Astagfirullahaladzim. Maul. Hadir Maul. Ayo naon? Eta ada gitu suara. Suara naon? Menggerang gitu nih. Coba itu hantai-hantai. Tah ngadanya itu tah. Suara naon? Tangan yang itu dah. Kumaha mau lihat? Aduh, tangan. Kumaha?
sama aing tergenah-genah teh diganggu. Ya Allah, ini bau kieu mah. Kakak, tolong kakak. Gedeng OTW. Mat Di mana itu? Itu gede. ah ya aing mah oh si Abdul sih Alat baik ya teh Yang deh. ada udah mas yang baik ya teh Dul. si Abdul nya Jangan salah poin kene, saya lagi bener yuk. Salah ya. Itu bukan semua itu. Di baru dapet goblok. gimana sih si Abdul Ngomor aing. ngomor we Mulu kakak. Tunggu aing. Aing keur molor genah-genah keur mimpi indah seriusan eta mah. Dangkeun tak anjing teh. Ya apa kakak? Anjing mimpi. Pokona mimpi. Mimpi teh anjing kapan tulis. Terus mantap ya we teh. Anjing lagi jauh di anjing awe geus amat anjing. Pas ke aing disampeurkeun teh. Pas ke aing dicabak itu aing na udang teh udangkeun di jelema eta. sama Nyamuk teh keur mimpi kitu. Sia tuh dah mabar. terus kena cerita aing Oh, sama cerita aing apa kamari balik ka ronda eta aya awewe geulis di sisi jalan ku aing disampeurkeun teh batangan